nu arum di babak arum duwani papandawani dinten ieu diwanci nu mustari ninggang mangsa nu utama pola tiga wadi ati campakar bakar nadada tawis asih tawis kadedeh tanda tresna kanya prosesi upacara adat Sunda mapak pengantin persembahan dari Lingkung Seni Gulika Entertain. Selamat menyaksikan. Daratan ketampian kesenangan mendiang Lewi sifat tahunan Lewi mengarungkan diri-diri kesaktiwani Rekulurung tujuh merayak kepada daran bongan yang pulang anti Padung dengan kejusiknya bahagiaan Adunon kasadayan aturan lojeng sumber Merujuk juga Wabi dengan jeng namun ngayuk sadaya Papayung langkung malangkung kasih Panglojeng kahidup Sadara kuat Bukya hidup nohonan jadi masih nasi Ada kalajah juga kedua Mangga Papayung nak langlong ke kolong-kolongan mancung tetap berkenas babani timbang tumpeng banjir jaya
tawis ciri kana ieu kuduhkeun jalan nu suci maka kasih beratang keluarga Langkung tipayun mangga hidup duaan Malika Pangkar ditutup heula gelis kasep rarai mamah ditutup rarai mamah ditinggal mamah ditutup raraina mamah ditinggal mamah gelis kasep ditinggal bungahna mamah tina dinten ayeuna masih keneh tiasa nungkulan hidup duaan masih keneh dipasihan umur nu panjang ku Allah kanggo nungkulan hidup duaan nu dipayunan hidup hiji-hijina istri nu ageng jasana ngorbankeun ragana ngorbankeun kanyerina teu aya sanes iwang ti saukroh hoyong ninggal hidup duaan tumbuh sareng bahagia dicium pandangan mamah gelis kasep dicium pandangan mamah gelis kasep emut-emut ku hidup duaan sababaraha puluh tahun katukang mamah pernah burayang-burayang ayah hidup duaan ngarengkol na patuangan mamah beki lila hidup duaan teh beki gede beki lila hidup duaan beki berat nincak salapan sasih mamah manggih kabingung nu teu aya tungtungna manggih kasusah nu teu aya papadana nyawa mamah asa ngagantung antara waluya jeung cilaka ku Rahman Rahim anjeunna hidup duaan dibabarkeun ka alam dunia tapi emut-emut gelis kasep tos tiasa masihan naon ka mamah tos tiasa ngabungahkeun naon ka mamah sok disungkeun pidoa sungkeun panghampurana mamah di aku ku abdi duaan mah abdi tak acan tiasa mulang tarima ka mamah wa deui ngabahagiakeun mamah moal bisa kaganti ku harta jeung ku banda hampura mamah bisi raheut hate mamah ku paripolah jeung cariosan abdi duaan teu aya sanes iwal ti nyuhungkeun doa nyuhungkeun panghampuran gelis kasep anak mamah kanyaah mamah pidoa mah satungtung mamah hirup ku mamah didoakeun teu kudu dipenta panghampura mah mamah lautana hampura teu kudu dipenta ku mamah duaan didoakeun gelis kasep sing maslahat dunia jeung akhiratna sing jantan keluarga anu sakinah mawadah warahmah ditangkep gelis kasep mamahna ditangkep mamahna raoskeun haneutna kanyaah ti mamah tos teu aya mamah mah bade nangkep saha tos teu aya mamah mah moal karaos haneutna karaos tiisna kahirupan teh sok mumpung keneh aya mamah doakeun ku hidup mamah sing panjang yuswana sing sehat salawasna sing dimuliakeun ku Allah kahidupanana dicium keningna gelis kasep dicium kening mamah nuhunkeun ka mamah cekap mangga ngalih ka mamah mertua
dicium pandanganna geulis kasep. Mama hatur nuhun parantos ngarestuan abdi duaan. Teu aya sanes iwal ti nyuhungkeun doa sareng umat ulah ngawilah-wilah ka nyaah. Geulis kasep pidoa manggeus pasti kewajiban kolot ngadoakeun putra-putrina. Mamah moal ngawilah-wilah ka nyaah, moal dijantenkeun minantu ku mamah, rek dijantenkeun putra-putri sajati mamah. Ku mamah doaan didoakeun sing jantan keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Ditangkep geulis kasep mamahna, sungkeun pidoana ti mamah. Mamah bekelan ku doa ti mamah. Insyaallah doa-doa ti sepuh mah dijabah ku Allah. Cekap maga ening sareng aa tatih deui. Mamah digentos ku bapak. Mayunan heula ka bapak kandungna masing-masing. Bapak maga dihaturan Pak. Mayunan ka bapak kandungna masing-masing. Neng sareng aa sate acan sungkem ditetep prarai bapak. Ditinggal bungahna bapak. Bagja bapak tiasa nungkulan hidup duaan. Sujud syukur ka Allah dipaparin umur. Kapungkur bapak sami sapertos hidup duaan. Ngalaman muda dinten ayeuna ieu harapan anu ti kapungkur ku bapak diarep-arep kabukti nyata. Maga geulis kasep dicium pandangan bapak. Bapak di aku ku abdi duaan Pak. Abdi teh acan tiasa mulang tarima ka bapak komo ngabahagiakeun bapak jauh. Bapak hampura bisi bapak raheut hate ku paripolah jeung cariosan abdi duaan. Teu aya sanes iwal ti nyuhungkeun doa nyuhungkeun panghampura. Geulis kasep satungtung bapak hirup ku bapak didoakeun teu kudu dipenta. Panghampura ge bapak gunungna hampura teu kudu dipenta. Geulis hampura bapak. Hampura bisi aya kahoyong neng nu can kacumponan ku bapak. Bapak teu bisa makelan ku harta jeung ku banda iwal ti doa. Ku bapak doa didoakeun geulis kasep. Sing maslahat dunia jeung akhiratna, sing jantan keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Ditangkep geulis kasep bapana. Raoskeun haneutna ka nyaah ti bapak tos teu aya bapa mah bade nangkep saha? Bade nyungkeun panghampura ka saha? Bade nyungkeun pidoa ka saha? Moal karaos haneutna karaos tiisna tos teu araya sepuh mah. Sok doakeun oge bapak. Bapak sing panjang yuswana, sing sehat salawasna, sing dimuliakeun ku Allah kahidupanana. Dicium keningna, dicium kening bapak geulis kasep. Mangga ngalih ka bapak mertua. Bapak hatur nuhun parantos ngarestuan abdi duaan. Kasep omat nitipkeun putri bapak, nitipkeun salembar rambutna, nitipkeun sakecelak getihna. Omat ulah dinyeri bapak mah teu ridho jeung moal ridho lillahi ta'ala. Candak salamet ka payunan Allah, nitipkeun ragana, nitipkeun duniana, nitipkeun akhiratna. Ku bapak doaan didoakeun sing jantan keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Ditangkep geulis kasep bapana. Cekap hatur nuhun. Bapak mangga tiasa ngalih deui. Tiasa ngalih deui calikna bapak. Abobi calik heula, abobi calik heula. Teh Intan sungkem heula ka suami. Sungkem heula ka suami. Tanda bakti anu janten istri
ka suami, dicium pandangan suamina. Anur hidayat, suami abdi nuku abdi dipika cinta, suami abdi nuku abdi dipika hormat, nitipkeun diri abdi, nitipkeun raga abdi. Hayu orang sasarangan ngajalankeun ibadah rumah tangga, nu insyaallah hadiahna surga ti Allah. Ngajantankeun rumah tangga anu sakinah, mawadah, warahmah. Dicium kening suamina, dicium keningna, dicium kening istrina. Dipeluk istrinya, dipeluk suaminya. Boleh dipeluk. Tahan. Tahan. Tahan dugi kaberes acara mah tahan. Alhamdulillah rengse. Hatur nuhun kanggo tim sound system. Kumamah iraha. Emut keneh teh. Terakhir dihuapan kumamah. Hilap deui. Nah, dinten ayeuna mamah ngemutkeun deui ka nyaah mamah. Bilih AA sareng teteh hilap ieu huapan ka nyaah ti mamah ngalepas tina masalah jang kana rumah tangga. Omat anu diraoskeunana ulah nasi tapi barokah doa ti mamah. Mudah-mudahan sing jadi daging kanggo hidup duaan. Siap. Mamah dietang dugi katilu dihuapkeun heula ku mamah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dihuapkeun. Alhamdulillah. Aduh, abobi laparnya. Meni remok calangap lagi meni kuat ka ageng. Mamah digentos sareng bapak posisina ditukar. Nah, abobi teh Intan sami ieu bapak namina huapang bage ti bapak. Bapak ngemutkeun ka nyaah bapak anu teu seep ku waktos, teu seep ku umur. Ngemutkeun deui ka nyaah bapak huapan terakhir ti mamah sareng ti bapak ngalepas masalah jang kana rumah tangga. Omat didaraoskeunana barokah doa ti bapak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mama sareng bapak tiasa cari deui mangga. Nah, ayeuna huap tetep huap geget panganten. Mangga neng dicandak nasina sareng AA. Dah. Panganten papayun-payun ieu namina huap tetep huap geget. Dah, bade naros ieu ka mamah sareng ka bapakna. Kapungkur basa nikah kantos mamah ngalaman pahuap-huap sareng si bapak. Kantos ngalaman. Tuh acan. Mamah nu teu acan gideug, Pak. Sok, dicandak nasina mah. Bapak dicandak, Pak. Nasina. Papayun-payun sareng bapak. Urang sasarangan pahuap-huap sareng panganten. Mamah sami mah calikna dipalih dia mah. Pasti teu acan ngalamannya kapungkur mah. Wah, teu acan, bapak ge gideug gitu. Sok. Dicandak nasina mah. Bapak dicandak. Bade dibagi 2 mangga. Sok, pilih ageng teuing. Nah. Mamah sareng bapak papayun-payun, panganten papayun-payun. Siap. Mamah payun-payun mah sareng bapak mah. Dietang dugi katilu dihuapkeun ka pasanganna masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Hiu. Mama hapunten anu kasuhun saleresna mah teu aya huap lingkung kanggo sepuh kanapi kanggo orang tua, tapi ieu mah sing janten contoh ka putra-putrina ka nyaah teh teu saep ku waktos, teu saep ku umur. Alhamdulillah rengse acara kempanganten sareng huap lingkung dilajengkeun kana acara sawer panganten sumangga Pangapunten kanu linggih di bumi kencana indah amit sejak bade nyawer anu pangantenan nedawi di pisadaya malah ridho da pangiran
hidup masih teguh rukun, ujangnya hidung anak king. Muga pancek pamadegan, hirup urip laki rabi, ngolah ngayuh rumah tangga, silih asuh, silih asih. Turun jati rahayu bayu tresna bayu asih bayu mawar kawaluyaan bayu mawa kelingan sakurnu ketitin cekan sakurnu kaliwatan orang buka tutup usan nu kahalang kepipindi Hatra setra ganti Amin ya Robbal alamin, mugi Gusti nang tayungan. Siap tati. Siap. Siap. 1, 2, 3. Ya. Quran